Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya anu di kota, dulur anu di lembur, mugia pangeran tetep mangtayungan karun tetep malarengan. Mugia sadaya rupina urang digampilkeun sagara anu urang bade dicita-citakeun, nu urang bade ditargetkeun, mugia lah lancar lah sagaraya. Abdi di dieu nuju aya di Subang, Kabupaten Kuningan. Bertepatan sebelah timur, berarti sebelah timur Kabupaten Kuningan kota. Jadi di dia orang menuju aya anu bade ditepangkeun lah ka urang sadaya. Urang ternyata Kabupaten Kuningan aya nu namina lembur Subang, namina teh aya. Nah, di lembur Subang anu pertama dijadikeun ikonnya eta leuweungna anu asri keneh, anu enakeun keneh, anu tiis keneh, anu kajaga keneh ku alamna sorangan. Jadi di dieu abdi nuju aya di desa Subang, tingali lah leuweungna jiga kieu keneh, asri keneh, alus keneh. Ulangan saukur menikmati, akan tetapi kita harus ada rasa ngajagina gitu. Usaha deui lamun teu ku urang gitu. Hebatlah Subang. Itu para wargi. Jadi di rumah ini juga tangkal cau, sakali jadi sakali buahan, sakali hirup kudu manfaat itu lobaan. Eta prinsip nanti juga tangkal cau, manfaat bagi salerea. Naon di urang khususna di Indonesia atau di lembur kasundaan lobana petani atau melak pare da sabab pare mah beki jadi beki tungkul sarua juga urang makin jadi jelema, makin pangkat luhur, makin jadi jelema, makin hirup ngeunah ulah gede hulu, ulah sombong gitu. Tapi naon makin tungkul gitu kalau wargi. Loba lah siloka-siloka anu memang ayana urang belajar di alam. Jadi aya paribahasan nyebatkeun ubar diri aya di diri. Kenalkeun diri saacan urang kana negeri gitu. Kenalkeun heula diri urang. Kana diri kenalkeun heula, kana diri jati diri sorangan, ulah wang suara kana negeri gitu palawargi. Jadi dia urang kedah tafakur alam, tafakur fi khalqillah, tafakuran pikiran ciptaanna, ulah langsung mikiran kana ciptaanna gitu palawargi lah. Pokona sing ngerasa rehat sampurasun. Itu palawargi sedaya lah. Jadi orang dia di Subang ayeuna keur silaturahmi ka dulur-dulur urang anu di situ di desa Subang gitu palawargi. Jadi di dieu mah gitu adat budayana masih keneh kental. Memang ikon di desa Subang itu adalah leuweungna anu keneh kajaga ku alam asrina. Lamun teu urang usaha deui jadi kade urang Kabupaten Kuningan khususna di urang Subangna untuk pemuda-pemudina jaga pageuh beungkeut ku urang sorangan dina kasayan ngajaga alam sorangan.